Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Ad-darsu tsalitsa asyara. Hari pelajaran anu ke-13 fi fadli sholatil jamaati eta tetep dina martelakeun kana kautamaan salat berjamaah. Wala siyama sareng sumawona bil masjid di jero masjid. Qala ngadawu sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholatul jamaati ari sholat berjamaah afdalu eta leuwih utama min sholatil fardi tinimbang sholat sorangan. Bisa ba'in kalawan 27 sareng 20 naonana darajatna. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ibnu Umar. Sholatu rajuli ari sholatna lalaki pi jamaatin dina berjamaah. Tad'ufu eta tikel-tikel ieu sholat. Ala sholatihi kana sholatna itu rajul fi baitihi di imahna rajul. Wa fi suqihi sareng di pasarna rajul khamsan kalawan 5 wa isyrina sareng 20 naonana di afan tikelanana. Wa zalika sareng ari itu tad'ufu idza tawaddo'a eta di mana-mana wudu ieu rajul. Pa ahsana tuluy ngaluskeun ieu rajul al wudu'a kana wudu. Tsumma kharaja tuluy kaluar ieu rajul ilal masjidi ka masjid la yukhrijuhu anu henteu ngaluarkeun ka ieu rajul naon illa sholatu angin salat. Lam yahtu anu henteu ngalengkah ieu rajul khatwatan kana hiji lengkahan illa rufi'at angin diluhurkeun lahu ka itu rajul biha kalawan khatwah naon darajatun hiji darajat. Mahutot sareng dilebur anhu ti itu rajul biha kalawan khatwah naon khati'atun hiji kasalahan. Paida sholat mangka di mana-mana sholat ieu rajul lam tazal mangka henteu eureun-eureun saha al malaikatu sholli eta pangmentakeun hampura ieu malaikat alaihi ka ieu rajul madama dina salagi langgeng ieu rajul fi musallahu di tempat sholatna ieu rajul malam yuhdis dina salagi henteu hadas ieu rajul taqulu maca malaikat Allahumma sholli alaihi Allahumma arhamhu Allahumma ya Allah sholli moga ngahampura Gusti alaihi ka ieu rajul Allahumma ya Allah irhamhu moga mikawelas Gusti ka ieu rajul wala yazalu sareng teu eureun-eureun ieu rajul fi sholatin dina salat mantazaro dina salagi nungguan ieu rajul as-sholata kana salat. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Hurairah. Adar surabi asyara ari pelajaran anu ka-14 fi fadli shofil awali eta tetep dina martelakeun padilah jajaran anu kahiji. Wa itmamu sufufi sareng nyampurnakeun pirang-pirang jajaran wa tiswiyatiha sareng ngaratakeun kana ieu sufuf. Qala ngadawuh sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau ya'lamu lamun nyahoeun sana jalma-jalma mukmin pi kana perkara pinidai anu tetep dina adan wasofil awali sareng dina jajaran anu awal sumalah miyajidu tuluy henteu meunang ieu si enas illa ayastahimu angin yen kudu ngundi ieu si enas alaihi kana itu lastahamu maka tangtu ngundi ieu si enas. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Hurairah. Sawu kudu nyarwakeun aranjeun supu pakum kana pirang-pirang jajaran aranjeun paina taswiyata sufi mangka sanyana ngaratakeun kana jajaran dina salat pinta mami sholati eta tetep tina nyampurnakeun kana salat. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Anas. Warawa sareng ngariwayatkeun sa Muslimun Imam Muslim an Jabir bin Samrah katam piti Jabir bin Samrah radhiyallahu anhu maqala ngadawu Jabir kharaja kaluar alaina ka urang sadayana sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala mangka ngadawu Rasul ala tusaffuna nah henteu hayang dijajarkeun aranjeun kama saperti tusaffu dijajarkeun sahal malaikat indar rabbiha dicakeuten pangeranna malaikat pakulta maka ngucap ka urang sadayana ya Rasulullah ya Rasulullah kaifa tusafful malaika kaifa kumaha tusaffu dijajarkeun sahal malaikat indar rabbiha dicakeuten pangeranna malaikat
Qala ngadau Rasul, yatimuna nyampurnakeun ieu malaikat as-saffal awwala kana jajaran anu kahiji, wa yatarossuna sareng rapet-rapet ieu malaikat bis-saffi dina jajaranana, khairus sufufi ari pangalusna pirang-pirang jajaran, khairus sufufi rijali ari pangalusna pirang-pirang jajaran pirang-pirang lalaki, awaluha eta kahijina sop, wasyarruha sareng ari panggorengna ieu supuk, akhiruha eta akhirna sop, wa khairus sufufi nisa'i sareng ari pangalusna jajaran awewe, akhiruha eta akhirna sop, wasyarruha sareng ari panggorengna ieu sop, awaluha eta awalna ieu sop. Wallahu a'lamu bissawab.